Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade teraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Ki Leksa. Ayeuna nincak bagian ke-15 para mitra aduh mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pangbeberamana. Atuh Mang Jaya nuju ngahanca dongeng bari ngadugikeun waktos dina basa Sunda. Janten atuh para mitra sadaya anu upami kirang kakung jam salapan enjing ya waktu hadir moyan jadi gitu nya para wargi namun waktusna beral tinggal jam 8 jam 9 gitu nya para wargi waktu hadir moyan nya lamun sebut hadir moyan teh kirang langkung jam eta we lah antara jam 9 ka 10 tapi ka 8 gitu nya para wargi gitu kirang langkung. Mangga nyangakeun dongeng Cipanon Indung karangan Ki Leksa dina bagian ke-15 urang lajengkeun wilujeng dangu. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Cipanon Indung. Ayeuna nincak bagian ke-15. Mangga para wargi sakumaha nu kauninga. Mangga urang sami-sami Bandungan wae wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa dina bagian ke-15. Para mitra sadaya, suha ngahuleng. Manehna teu narima kitu wae kana pangajak ili, tapi aneh kabina-bina teu wani ari nolak mah. Sabab jeung ili teges teu asa jeung jiga geus kacidalayeutna. Da silih belaan jeung silih talingakeun taya deui lian ti jeung manehna. Kumaha satuju teu euy? Mangke we mun kaayaan teu matak bahaya tangtu satuju. Ngan lamun sakira matak ngabahayakeun mah leuwih hade ulah jadi euy. Nya kitu heug teu naon tapi kade Rusia ye ulah bocor. Cek ili ngacungkeun curugna ngomat-ngomatan ka Suha sangkan pageuh nyekel Rusia. Kocapkeun isukna sabada apel, Suha jeung ili dipanggil ka kantor sipil gancang duanana nohonan eta panyaur. Dikawal ku patugas saurang barang geus aya di rohangan kapala duanana diuk bari deg-degan. Sanes sipil sipir panamina. Saderek ili kitu deui saderek Suha, saluyu jeung catetan nu aya di dieu sarta akur jeung surat putusan ti pangadilan. Yen saderek duaan geus rengseng ngajalankeun hukuman nu lilana 10 bulan. Tah kulantaran kitu bapa milu bunga sabab saderek duaan bebas mimiti poe. Taya surat bebasna sok tarima. Ngan mah tulah hayang balik deui ka dieu nya. Saur kapala LP bari nyodorkeun surat ku ili ditampanan bari leungeun ngaleper. Kabungah minuhan dada. Meni asa aya dina pangimpian 10 bulan nu geus kaliwat asa teu karasa naon-naon kasilep ku kabungahan. Tur nuhun Pak. Abdi nampi kana ieu putusan sarta abdi sejatumut kana amanat bapa. Moal palah moal hoyong ka deui sakali deui nuhun Pak. Ceuk ili bari ngajak sasalaman kitu deui Suha. Teu panjang cumarita para wargi, sabada rengse sagala rupana Suha jeung ili kaluar ti eta wangunan. Tuluy laleumpang bangun bingung gawena luak liuk teu puguh rasa. Sabab unggal jalma nu papaliwat asa marelong ka manehanana padahal mah kabeh ge hare-hare. Kumaha urang ye asa teu paruguhnya. Engkau bunga ieu tetapi bingung ye. Ka mana nu kudu pangheulana di jugjugnya? Cek ili bari leumpang sedengkeun Suha teu buru-buru ngajawab. Kalah kakerung bari mikir lila-lila manehna ngajawab sorana rada ngageter. Nya sugan moal matak nambahan sedih mah dewek marek nepungan heula bapa tere we di lembur Cileutik saterusna rek init ka kota pikeun neangan pangupa jiwa. Neangan pagawean tak kitu maksud teh li. Kumaha rencana urang? Gampang urang atur deui we mun kaayaan geus aman. Ulah ayeuna bisi matak ngabahayakeun ka urang duaan. Sing inget cicing di Panyara teh euy teu ngeunah matak sedih jeung nalangsa. Jeung deui matak curiga mun urang aya di lembur, ayeuna urang ka kota we. Cek Suha daria pisan. Heuh bener lah. Bener pisan euy lah. Yulah urang ka lembur heula. Ngan dewek moal waka nepungan indung bapa euy era lah. Rek langsung nepungan haji bana hitung-hitung nebus dosa. Bari ini tenan kaayaan imahna. Teu puguh maneh mah kawas nu lieur we. Ili teu nemal deui kalah ka nyerenge seuri. Lalakon nu geus kaalaman naremongan deui, kaceuceup jeung kakeheul ka musuh-musuhna karasa deui.
getih teh ngagolak ngahudangkeun amarah jeung nafsu. Teu kacaturkeun di jalan, Ili jeung Suha geus terepi ka lembur cileutik. Barang datang ka lembur kapanggih pisan ku kulisi atuh meuni teu sirikna dirontok bakat ku sono. "Wae bage ajang Suha, jang Ili. Oya kumaha ti kota ieu teh?" ceuk kulisi bari neuteub ka nuduaan. Manehna geus surti yen nuduaan teh kakara bebas tina hukuman. "Aya bagja lah Pak Ici. Jol ka lembur teh dibagiakeun ku Pak Ici, hatur nuhun atuh Pak Ici. Kuring duaan ngarasa bunga jeung bagja ti kota mah tadi we enjing kene. Kinten-kinten pukul 8 bijil ti bui teh. Kumaha daramang di dieu?" Ili malik nanya. Paroman marah mai tapi hate ngageremet. Keheul ka kulisi nu dianggapna mangrupa hiji mamala nu ngabalukarkeun manehna. Asup ka panyara tapi bisa pisan nyumputkeun semu ambekna teu katara. "Alhamdulillah ujang, nuhun jang. Sehat di dieu mah muga-muga we sing cager-bager aya namanya. Sing sadar jeung insaf ulah sakali-kali deui milampah nu salah teh. Sabab ayeuna mah aya berkah geuning lembur teh aman, tentrem teu aya nu matak riweuh. Yu atuh nyimpang heula ka imah mah urang ngobrol di ditu. Aya geurayu di ditulah kulub sampu wae mah." Kulisi darehdehna keur ngajak nyimpang ka imahna. "Punten Pak Ici abdi teh sanes kirang hormat nanging asa kirang sae upami wangsul ti pangberokan teu buru-buru nepungan ka indung bapa teh. Keun langke sanes waktos deui bade ngahaja ka bumi Pak Ici," cek Ili tegas. "Oh nya syukur ari inget kana hal eta mah ujang. Beral geura tepungan atuh nu jadi kolot. Nu memang geus ngarep-ngarep beurang jeung peuting hayang geura tepung jeung nu jadi anak." Geus kitu mah Suha jeung Ili laleumpang deui. Papisah jeung kulisi desa nu geus ini trek nuluykeun perjalanan. Basa nama rek nempo cai ka sawah. Suha bener-bener nepungan heula bapa terena kabeneran kasampak teh keur aya di imah. Ari indungna keur di sawah sedengkeun Ili. Nyumponan jangjina tadi yen rek terus nepungan hajibana. Puguh hajibana meuni reuwas kadatangan ku Ili teh sanggeus diuk pahareup-hareup pok nanya. "Bage ajang Ili. Iraha sumping ti kota teh?" "Dacan lami Pak Haji, langsung we ka dieu heula lah maksud teh bade nyuhunkeun hapunten abdi teh. Margi rumaos lepat sareng seueur dosa. Mugi Pak Haji kersa ngahapunten ka abdi lahir batin," cek Ili meuni capetang. Ngebrehkeun paniatanana nu teu bener, dah hatena mah lain kitu para mitra. "Nya syukur atuh. Syukur alhamdulillah ujang dihampura pisan ku bapa teh tapi kumaha ari jang Suha? Na geus bebas deui. Ka mana ayeuna?" Hajibana marah mai ngarasa bunga aya jalma nu menta dihampura bari jeung ngaku kana kasalahanana. "Suha ge bebas Pak Haji, da sami sareng abdi. Di ditu teh anaon teh sareng pisan dupi ayeuna teh nuju nepangan Ramana, basana teh sono cenah. Abdi mah teh acan nepangan pun biang sareng pun bapa margi rumaos lah. Kalepatan abdi langkung ageng ka Pak Haji," cek Ili hayang diandel tapi ku Hajibana teu ditarima eta pamadegan teh sabab nyalahan pisan. Salah atuh ujang salah. Ulah kitu memeh ka mana-mana teh tepungan heula indung jeung bapa. Taya hartina meunang pangampura tinulian ari teu dihampura ku indung jeung bapa. Sabab Allah moal ngahampura ka hiji jalma lamun eta jalma teu dihampura ku indungna. Ridho Allah ridho indung tak kitu ujang. Jung geura tepungan heula indung jeung bapa. Mangga Pak Haji atur nuhun lah. Nang abdi teh teu gaduh maksud awon pangnamayunkeun nepangan ka dieu teh. Dumi abdi mah rumaos lepat we ka Pak Haji, margi waktos kapungkur abdi kantos ngarerepot ka Pak Haji. Nalika aya keneh pun karta kitu. Nya kaharti geus we nu bareto mah ulah diungkit-ungkit deui. Ulah diinget-inget deui. Anggur masang hareupan mangsa nu baris datang eusian lamaran anyar ku pagawean-pagawean nu hade. Da kitu we amanat ti bapa mah ujang. Cek Hajibana bari neuteub teu mere jalan ka Ili pikeun ngobrol nu lain-lain anu akhirna Ili beak picaritaeun saterusna amitan leos bali. Kocapkeun sorena Ili jeung Suha tepung deui di warung. Duanana ngahajang ngobrol paduduaan hayang laluase jeung ulah diganggu ku batur sabab aya rencana nu baris dijalankeun teh. "Li, kumaha urang teh ayeuna ieu rek naon atuh usaha teh ieu? Hese keneh niangan pagaweanna nya teu beda jeung bareto. Dipikir-pikir mending dipanyara euy lah urang dibere dahar," cek Suha kawas nu pondok karepan. "Ain makiha urusan pagawean teu kudu dipikiran. Geus puguh hese anggur mah urang mikiran rencana urang.
kumaha geus siap pikeun ngajalankeun anak. Sabab ulah dilila-lila mun bisa mah. Cek Ili manehna tetep dina pamadegan nu ti heula taya robahna. Oh, bingung dewek teh euy pek we kumaha maneh lah narek kumaha kitu. Kieu ha. Lamun geus rine, urang ngamimitian digawe ku cara urang sorangan, kahiji urang ngalungtik harta. Di mana ayeuna? Urang sakalian nalungtik aya Nabi Sarmi. Sabab cek beja cenah, eueuh di lembur mun geus kanyahoan urang susun ajan ka mana bae oge. Terus urang penta tanggung jawabna sina nebus katunggaran urang. Ngan sameme init kudu neangan heula keur bakal hiji-hijina jalan kudu maling di Haji Bana. Kitu we rencana dewek teh. Kumaha we karti we? Ceuk Ili bangun rarangu nyaritana teu mikirkeun kana akibat nu bakal. Ari kulisi kumaha? Suha kawas nu nyungkun. Keun we heula eta mah sabab rada berat yang hareupanana. Mun kapanggih bisa bahaya, urang bakal asup deui ka bui. Sameme hasil nu sejen antep heula kulisi mah. Nya ayo atuh urang jalankeun ku urang duaan tapi iraha. Bulan hareup sabab ayeuna mah Haji Bana can panen. Tangtu duitna can kumpul kabeh. Ke mun tas panen pare jeung bako manehna sok loba duit. Urang paling we ku urang, pan beres tah. Ili seuri manehna ngarasa laluasa pikeun ngajalankeun pamaksudanana. Suhangan ukur ungut-ungutan harita teh teu nema deui. Sabab kaburu aya jalma sejen nu ngadon jajan. Atungan semet dinya babadamian teh nu saterusna ngobrol anu teu pararup. Para mitra anu mulia, gancangna carita waktu sabulan geus karanapan. Ili jeung Suha geus teu sabar hayang geura ngajalankeun niatna teh. Tapi teu kuhan teu aya we halanganna teh jeung aya wae gangguanana. Dina hiji peuting Suha jeung Ili Badami rek usaha neangan duit ku jalan teu bener. Ari sabab kabereg ku pangabutuh sapopoe nu teu bisa diengke-engke. Sedengkeun usaha teu boga ari dahar tetep kudu. Ku indungna masing-masing pada ngantep lantaran karedueul digawe jeung bedegong. Kadueul kana digawe jeung bedegong gitu. Ha, bari ngadagoan waktu nu hade euy pikeun ngabongkar imah Haji Bana nya. Mending urang neangan heula nu sejen, nu yakin loba duitna euy. Sabab lamun teu buru-buru usaha, urang bisa bangkrut euy. Kumaha saduju maneh? Ceuk Ili malik mangsa harita nyarita Badami haharewosan. Ayo dewek satuju tapi kumaha carana? Heuh hitung-hitung malas kanyerinya. Urang nyoba-nyoba asup ka imah kulisi. Sabab kulisi ge loba duitna teh euy sarta peuting sok ngider ngontrol ka unggal garduh rona. Tangke bun manehna bijil ti imah urang asup ka jero. Pamajikanna borogot tampilingan nepi ka kapaehan. Terus duitna cokota kitu we lah. Ceuk Ili nerangkeun rencana manehna. Suha panujueun pisan. Ayolah satuju pisan dewek ge. Waya kumaha mimitianana? Pukul 11 meujeuna sabab geus jempling biasana mah. Yuk deuketan ayeuna ngarah ka nyahoan leosna kulisi. Heuh aya tuh. Braduanana miang ngajugjug ka imah kulisi, duaan pating juringkang dinu poe. Milihan jalan dinu buni ngarah teu ka nyahoan kurona. Akhirna nepi ka nu dijugjug Ili jeung Suha ngarempod di kebon sampeu. Nyarempod di kebon sampeu bari nalingakeun panto hareup. Bisi bijilna kulisi teh teu kanyahoan. Jangkrik reang di sarada para wargi langit rada ceudeuh. Bentang oge teu pati temong puguh kaayaan teh menipoek. Tatangkalan ukur katempo beleg-begna wungkul. Harita Ili jeung Suha geus taki-taki ngan kari jeleng luncat ka tepas lamun kulisi geus bijil ka imahna. Di imahna. Lamun anu bijil hartina kulisi indit. Taya kasempatan nu hade euy pikeun urang. Urang kudu buru-buru asup ka imahna. Yakin bantona moal ditulakan. Maneh nu bruk ka majikanana terus bakem sungutna. Ari dawek rek ngubrak ngabrik lomari neangan duit jeung perhiasan. Kitu euy. Kaartilah geun urang jalankeun. Tekung silila brai panto hareup muka. Cahaya cempor nyorot kaluar brug panto nutup deui juringkang aya nu turun kaburuan. Yakin jika kulisi nu rek nempoan ka garduh bisi ronda teu araya. Nempo kitu Ili jeung Suha pating kateyep ngadeuketan panto hareup. Basa nu leumpang ngajauhan celeng-celeng Ili jeung Suha laluncatan terus muru panto. Brai panto muka blus duanana arasu. Suha langsung ke kamar. Ili marentah kateyep Suha ka jero kamar. Gajeleng kana ranjang kadenge brag-brig burung. Korejat pamajikan kulisi hudang tapingan sakilat dibekem bahamna ku Suha. Tuluy dicocokan ku tungtung samping ari leungeun dikatukangkeun tuluy dibawa ka tengah imah.
Barang jeung kitu ili uyup ayap kana lomari kabeh dibukaan sarta eusina diawut-awut neangan duit. Kaayaan kitu katempo kalayan jelas ku pamajikan kulisi. Lantaran ili jeung Suha gagabah beungeutna di lagar teu make tergos. Jama damar teu dipareuman puguh we sidik pisan. Yen nu asup ka imah teh ili jeung Suha. Nempo kitu pamajikan kulisi jadi nekat tuluy babadug bari gugurin jalan hayang lesot. Cicing sia diponaran sia ku aing, ceuk Suha bari ti paperekat. Nu nyekelan leungeun teh memang Suha gagal lantaran samping kebat nu tungtungna dipake nyocokan baham katinca. Polonyon lesot gero pamajikan kulisi ngagorowok satarikna. Tulung! Aya bangsat! Bangsat! Cenah sorana tarik kadenge kuno jauh. Kawan tu dina kaayaan peuting nu sepi jempling, kebeg ili ngarenyag tuluy melong ka Suha. Wah, kumaha digawe teh gagabah ting si goblok? Wah, kalesotan ieu leupas cocokna euy. Jeung di ngamuk euy, ceuk Suha gugup. Kalayan teh sadar leungeun katuhu diayunkeun, hiuk cebet nampiling puhu ceuli. Koroyang kubrag pamajikan kulisi Namru bari jejeritan menta tulung. Ili beuki gugup kalayan teu rarat-reret deui kajeleng luncat kana panto. Pelecat lumpat dituturkeun ku Suha. Sabab sieun kaburu datang kulisi, duanana pating berengbeng lumpat norobos kebon sampeu. Bareng jeung kitu ti beulah kidul aya nu lumpat bari ngahegak. Batre disorot-sorotkeun kurobas di kebon aya gogorobasan. Bangsat! Bangsat kebung euy bangsat ah. Nu mau batre gogorowokan horeng teh kulisi. Nu can kungsi jauh ti imahna. Pelecet lumpat ngudag nu pating gorobas di kebon. Barasat-barasat disorotan ku batre. Kolepat katempo aya nu lumpat dikakulonkeun. Kulisi gegeroan karona nitah megat teu ti beulah kulon. Burudu rona limaan megatan pijalaneun anu duaan. Gok tepung di pakarangan masjid rona pating gorowok bari laluncatan. Puguh ili jeung Suha beuki gempeur. Padetak lumpat misah, ili kakaler Suha ka kidul, lumpat ti babaranting teu nolih kana naon-naon. Kakaler saware euy, ka kidul saware. Kulisi paparentah puriak rona teh lalumpatan kadua madhab. Ditambah ku jalma-jalma nu ngadak-ngadak pating torojo nu geus sarege jelung-jeleng kaburuan para mitra harudang maksudna mah lain keur sare ngajeleng hudang deui kitu. Nu keur sarege harudang terus jelung-jeleng kaburuan kagareuwahkeun ku nu pating gorowok. Tungtungna ili jeung Suha pada ngepung ku jalma salemur nu beuki lila beuki loba obor pating galebur batre pating barasa. Kocapkeun Suha para mitra, manehna lumpat ka kidul. Nyorang solokan leutik nu berasna ka sisi sawah tapi kudu ngaliwatan heula garduh rona. Atuh puguh rada bingung sedengkeun nu ngudag beuki ngangseg. Kawetan kahalangan ku pager nu luhur ka kulon heurin ku imah nu gegek. Tungtungna Suha nekad lumpat ngidul ngaliwatan garduh rona. Barang serog aya nu begatan duaan nu saurang maju bari ngamang-ngamang gegendir. Tapi barang geus deukeut sidikeun ka Suha kacaangan ku cahaya berat batre. Woi ai Jang Suha, rek mana Jang? Horeng Haji Bana nu megatan teh. Mudag bangsat Pak Haji, tuh ka ditu lompatna Pak Haji. Suha nu nyuk ka kidul. Jajantung ratug bakat kureuwa sieun ku gegendir. Mudag bangsat. Nah ada can aya nu lompat ka dieu iwati ujang Suha. Buah-buah ujang bangsat nanya. Haji Bana ngacungkeun gegendirek ngababuk sirah Suha. Suha gugup sabrut nubruk Haji Bana, cedak dadana kabeunangan. Haji Bana ngajengkang gegendirna ngacleng, batre murag berengbeng Suha lumpat deui luluncatan, ngaluncatan Haji Bana nu nangkarak bengkang, gero rona nu saurang deui ngagorowo. Bangsat, dagoan sia bangsat. Udah goy, pegat bulalinya. Cenah. Baretek manehana ngudag pangheulana nuturkeun Suha nu ti babaranting. Bakat ku sieun. Haji Bana ngorejat hudang harita keneh, pelecet milu ngudag bari gogorowokan ngabejaan ka baturna. Burudul welasan jalma kalebah dinya tuluy ngudag Suha nu tepi ka sisi lembur. Jeleng-jeleng luluncatan dina galeng, berai-berai tukangeun aya cahaya batre. Suha gugup manehna poho kana kaayaan. Ngareret sakedeung da panasaran teu karasa sukuna nincak gawir galeng. Atuh galeong gujubar ka sawah ledok. Waduh, cilaka ieu. Ceuk Suha korejat hudang deui. Tuluy umpat dina sawah ledok anu parena keur sumedeng beukah.
Atuh teu bisa gancang jaba nimulkeun sora nu gogorobasan, teu bisa dicegah deui. Anu ngepung muru kadinya rob ti unggal madhab. Obor ngegebur batre pating barasat Suha calanga panon melong kanu ngepung. Dayu bangsat na meureun tewak euy tewak. Haji Bana luncat nubruk Suha. Bari ngayunkeun pereup, hiu cebet nampiling ka Suha nu keuruj. Ai para mitra pereup mah san tampiling ditonyok para mitranya. Cekok nonyok we. Cebet nampiling, cekok nonyok. Ai kitu dihandawisna para wargi sadaya. Ai ngayunkeun pereup mah sanes nampiling para wargi. Ai nampiling mah meberkeun ya. Meberkeun leungeun rek nampiling nya dibeberkeun leungeunna. Ai buleud pereup mah ngajekok eta mah nonyok ngaranna. Para mitra sadaya cekok harita Haji Bana nonyok. Ke Kasuha nu keur colohok pengong bakat ku Kasim. Aduh, ampun. Lain bangsat abdi mah lain. Abdi mah lain bangsat lain. Suha ampun-ampunan tapi kalah pada ngarejengan. Dicarkelan kulobaan Suha digusur kana galeng tuluy dibarawa ka lemur. Tekung silila Suha geus tepi ka hiji gardu. Diriung-riung ku jalma-jalma nu bieu milu ngudag. Sarerea ngarasa heran lantaran bangsatna lain nu liat, tapi Suha nu anyar keneh ka karabijeu ti wabui. Sarerea gogodeg bakat ku heran teu nyangka yen Suha bakal kitu jadina. Yang Suha, kunaon ujang tebet jiga nu lieur? Barang naon nu geus dipaling ku maneh teh jeung ti mana malingna ha? Cek Haji Bana jiga nu keuheul. Mun kongang mah hayang nyabok sakali deui sabab tadi manehna ditubruk ku Suha nepi ka ti jengkang. Suha teu ngajawab ditanya kitu teh. Kalah ngeluk tungkul bari cari nakdak era jeung wirang ku urang lemur cileutik. Sarta ipis harepan kana meunang pangampura. Keur mah eukeur ka karabijeu ti Panyara. Turug-turug ayeuna ngalakukeun kitu. Tang tue balarea bakal keheuleun. Moal aya nu mercaya. Jabasieun ku indung bapana nu yakin bakal ngamek deui. Keuneulah pajikeun lah. Ulah waka ditanya bisi soak keneh. Mending ge urang mantuan ngudag nu hiji deui sabab bangsatna duaan cenah. Ceuk Pak RT ngajak mantuan nu ngudag ili. Nya bener pek atuh jas siswa tungguan ku obatannya. Talian sing bageuh cang-cang dina ti hanggardu. Nu sejen urang mantuan ngepung nu hiji deui. Ceuk Haji Bana bari tuluy ngaleos pangheulana rek ngudag bangsat nu lumpat ka kaler. Saterusna Suha di talian sarta dicang-cang kana tihang. Ditungguan ku opatan nu sejen lalumpatan ka kaler. Rek ngudag bangsat nu hiji deui. Tepi ka palebah lapangan poli patepung jeung rombongan kulisi. Reg sarerea eureun pok Haji Bana nanya bangun panasaran. Mana bangsatna Pak Iji? Kadewa kadawa henteu? Hanya kalah. Bangsat teu kasusu teuing ka mana kaburna tah? Kumari nu lumpat ka kidul? Kulisi malik nanya. Aya barak kakatewak nu lumpat ka kidul mah. Ayeuna di gardu ditungguan kurona opatan. Kumaha ayeuna Pak Iji? Alhamdulillah geuning kacerek hiji-hijieun. Nuhun Pak Haji lah. Ayeuna mah canak we ka balai desa. Kuring rek nempo heula pun bojo bisi kumaha onam sabab tadi teh ka kuping ngajerit minta tulung. Sieun disiksa we ku si bangsat. Cek kulisi bari terus ngagedig leumpang ngajugjug ka imah. Haji Bana jeung nu sejen baralik deui ka gardu. Sedang Pak RT nuturkeun ka imah kulisi dituturkeun ku sawatara jalma nu ngarasa panasaran. Barang terpi ka kulisi sarerea kaget nempo imah kalotor ku taneuh tina suku. Jeung nempo pakaian nu ayang-ayangan dina palupuh. Malah mah pamajikan kulisi diuk keneh bari humarurung. Nyeri urut ditampiling ku Suha, puguh we kulisi menika kerot amekeun. Kumaha mimitina itu ibuna? Nah, tepi kaki ieu nya. Duh. Harianeun apana? Nah mending antep kanu cilaka teh ieu. Puguh ceuli meninya nyautan ditampiling ku si bangsat. Itu lo mari diawut-awut pakaian ayang-ayangan. Tas di mana re apana atuh mending ngampleng? Ngampleng apaan tas ngudag bangsat nah. Da tadi teh basa rek muru ka dieu kaburu bantrok jeung si babang balecet teh lumpat ngudag. Terus diudag. Tapi teu katewak sabab maranehna lumpat leuwih gancang. Aya mah caritakeun we lalakonna. Nah kumaha mimitina? Sabara urang bangsatna wawuh atawa henteu? Ka eta bangsatna kulisi panasaran. Hayang nyaho kana lalakonna.
Atuh derek-dekku pamajikanana diterangkeun malah mah disebutkeun yen bangsa teh Suha jeung Ili puguh kulisi ngajenghok kaget. Hah? Baruk si Suha jeung si Ili? Na teu salah teh tempuan ibuna? Moal salah, moal kasamaran. Bener si Suha jeung si Ili teh. Laras Paici malah mah nu katewak oge si Suha ieu teh dicangcang di gardu. Rupina mah kabur ka hilir si Ili mah. Cek Pak RT nimrung, kurang ajarnya. Mun kitu mangahina babanyi teh yuk. Urang ka desa ka Pak RT, pariksa si Suha. Mah budak teh bet jadi kitunya. Kulisi katara amekeun pisan. Asa dilelece ku budak satepak. Lantaran saeutik teu boga sangkaan yen Suha jeung Ili baris ngalampahkeun kitu peta ka manehanana. Pak RT jeung sakur nu aya di dinya arinit nuturkeun kulisi. Ngajugjug ka garduh rek nyokot Suha nu saterusna ngabring ka balai desa rek mariksa Suha nu katewa. Sanggeus tepi kanu dijugjug Suha sina diuk dina kursi. Disanghareupan ku kulisi jeung pangurus sejen. Balarea ngagimbung hayang lalajo panasaran hayang nyaho kana pangakuan Suha. Sedeng Suha ngeluk tungkul jiga bueuk meunang mabuk. Suha, pikeun ngalancarkeun pamariksaan. Kuring menta kalayan paksa sangkan maneh terus terang. Nyaritakeun usanyana jeung saha maneh maling teh, ha? Kulisi ngamimitian nanya. Ari Suha cengkat bari ngajawab sajujurna. Jeung si Ili sabab manehna nu ngajak ka abdi teh. Naon tujuan maneh maling ka imah kuring? Napa butuh ku duit atawa aya tujuan sejen? Sabab ieu sarua we jeung ngahina ka kuring salaku aparat keamanan di lemur. Sok jawab naon tujuanana? Desanes iwati peryogi artos. Bohong sia. Kuring geus bisa neguh, tang tu aya niat sejen. Ulah nyoba-nyoba rek ngabohong ka kuring, sabab moal bisa. Sok jawab. Kulisi rada molotot. Sabab manehna geus boga taksiran yen bangsat nu dua teh sasat rek ngadoja ka kulisi atawa memang aya kateungina. Terus Paici teh maksud iwati peryogi artos cek Suha tetep dina pamadegan. Teu wani ari kudu ngabejakeun nu. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Kumaha atuh pul kulisi harita sabada meunang jawaban ti Suha. Syukur mun nya kitu mah. Tapi wayahna isukan maneh kudu init deui ka kacamatan, ku kuring rek disetorkeun ka polisi. Sarta satuluina maneh kudu balik deui ka Panyara. Maneh boga dua kasalahan pokok. Kahiji geus kumawani maling, sok sanajan can hasil. Kadua geus nyiksa ka pamajikan kuring. Ieu kudu ditebus ku maneh secara hukum. Cek kulisi bangun gemes. Hatena panas mun kongang mah hayang males nampiling ka Suha. Mang maleskeun pamajikanana nu kungsi dicabok ku Suha. Tapi kulisi sadar manehna nyekel kalungguhan mun gagabah bisa goreng temahna. Atunajan keheul 1000 keheul ge kapaksa ditahan. Sadaya-daya rumaos lepat Paici nanging nu saleres nama si Ili nu boga pokalna teh abdi mah sakadar kababawa. Suha ngabela diri. Nya taya gunana nyarita kitu ge sabab bukti anu ngomong sarta buki nu bakal jadi saksi. Maneh mah teu kudu nyarita kitu, damun nya oge taya niat jahat meureun moal ngagugu ka si Ili. Ieu mah saruana we maneh mah atuh. Dieu gula jeung peueut atuh. Suha ngeluk tungkul hatena sedih ngalaman kitu. Lantaran ayeuna beuki yakin yen manehna bakal sereg di buana, logor di liang jarum, susah campur jeung masyarakat di lemurna sabab geus kakotoran ku kalakuan nu jahat. Pak RT cobi lebetkeun atuh ka kamar tahanan. Kerem nepi ka isuk lah. Satulina urang setorkeun ka kantor polisi di kacamatan. Sina diproses deui sangkan diajukeun ka pangadilan. Cek kulisi ka Pak RT. Teu talangke deui harita keneh Suha dipindahkeun diukna. Sina di kamar tahanan Suha teu wani baha kapaksa narima kana eta kajadian, hatena ngarasa sedih. Sanggeus rengse mariksa Suha kulisi marentah karona opatan, pikeun ngajaga di balai desa. Bisi Suha kabur sedengkeun nu sejen, kudu tatan-tatan ngajaga keamanan lemur. Bisi peuting eta si Ili asup deui. Atuh geus kitu mah buriak jalma-jalma bubar marulang ka imahna masing-masing, bari pating gereneng nyaritakeun anu bieu kajadian. Kocapkeun Ili manehna terus mangprung lumpat ka tebeh kaler. Joana ka kebon awi atuh nu ngudaga teh pantes bingung lantaran sajabat ti poek jeung hieum. Loba jungkrang nu ngabahayakeun, akhirna Ili salamet.
teka tewak kun wajib bereureun di hiji tempat ngahaja mending ngahegak para mitra sadaya bakatku capek tuluy diuk bari ngusap kesang dina beungeut alah haram jadol ya hayo kapanggih deui eta si Suha gagabah dasar jelema ipis buri teu beunang dibawa usaha aing mah kumaha geus kieu ye lapur atuh kanyahoan niat aing sabab pamajikan kulisi bakal bebeja ka salakina yen ngabangsa teh aing jeung si Suha kumaha isukanya meureun moal bisa balik ka lembur aing teh sabab aing jadi buronan ceuk Ili ngomong sorangan kukulutus ka Suha jeung bingung mikiran pilampaheun manehanana. Di lapisan Ili eureun di dinya manehna tuluy mikir neangan aka nu hade sangkan meunang jalan nu sakira matak salamet. Satadina para mitra Ili terek ngantep ka Suha teu hayang babarengan deui tapi barang dipikir leuwih asak bakal leuwih rugi mun manehna pisah jeung Suha. Kahiji moal aya batur pikeun paku kumaha, kaduana Rusia manehna bisa bocor kanu wajib. Waduh, kudu kumaha nya na si Suha teh teangan wae atawa ulah. Jeung dina salamet atawa katewak. Mun manehna katewak kudu wajib, tangtu sakabeh Rusia aing bakal bocor, akhirna aing jadi buronan. Mun geus kitu kaayaan aing bakal leuwih goreng deui. Urang laluasa hirup di lembur teh. Gedah, mengpeung peuting keneh aing rek maluruh ka lembur. Nah kumaha nasib si Suha ieu tadi teh teu kadenge-denge. Tapi teh tadinya urang lembur surak, tangtu geus hasil newak bangsat meureun. Memang para wargi sadaya teu nolih kana kacape. Ili nangtung tuluy singkil gedig lempang semurusuh muru ka lembur tapi tangtu waspada jeung ati-ati bisi kapanggih ku urang lembur. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan sora kadenge pating korosak mata keung. Simeut gadung ngajerit dina tangkal jambe. Kadengena mata katorekan tapi Ili terus lumampah teu malire kana kaayaan peuting nu matak lalawang jeung. Juringkang lempang ka sisi lembur. Akhirna anyog ka hiji tempat reg Ili eureun heula. Tuluy ngadedengekeun kaayaan di jero lembur. Tetela geus jempling lantaran kulisi jeung baturna geus barali ka imahna masing-masing. Nu kadenge iwati sora jangkrik dialokan ku sora lonok, dipasieup ku sora buul. Jempling ayeuna mah yeuh. Geus rese kitu, harees kitu, keun sia cek diintip ku ti kagarduh. Erona tawan teh nya. Gerentes hate Ili terus keketeyepan milihan anu poek sangkan teu kanyahoan mun aya ronda. Barang tepi katukangeun garduh rona tidinya kadenge kalayan jelas. Aya nu pating gereneng ngobrol atuh Ili meuni curinghak. Tuluy ngadapang bari tuluy ngarayap ciga kadal. Hayang deukeut pisan ka garduh, barang geus deukeut pisan kadenge salah saurang ronda keur nyaritakeun perkara Suha nu geus katewak sarta dikerem di balai desa. Malah Ili ge kasebut-sebut diobrolkeun ku eta jalma. Puguh Ili meuni bungaheun sabab aya laratan nu pasti ngeunahan Suha. Yakin si Suha katewak dasar jelema belagug teu bisa kabur-kabur acan. Aing mah. Tapi hade goreng gebalad sorangan lah ku aing kudu dibelaan ye. Kudu diturungan sangkan aing aya batur. Sabab lamun manehna teu diturungan aing hariwang ye bisi manehna ngabocorkeun sakabeh Rusia aing. Cilaka kabeh bakal kaguar. Nu akhirna aing buronan. Ili ngagrentes dina hatena. Tuluy mundur lalaunan ningalkeun garduh rona sanggeus aya di tempat nu aman Ili hudang. Katayap lempang sarta saterusna ngajugjug ka balai desa mung hanya kal waktosna ka Bujengseh.